Heula, urang nek balik heula. Arek naon emang nek balik heula? Urang nek balik heula nek nandeun emas. Emang kunaon emas aci diteuneun atuh geunting pake we? Pan bisa diinjem ku si Koko, masih Koko masa kayak nginjem wae geuning teu kao. Atuh tong dibere. Pan manehna masuk maksa kalakan manehna nu nek nginjem. Oh gitunya. Nya enggeus atong dibere atuh da nu maneh ieu emas lagi. Oh sieun-sieun teh ku si Kokom. Oh atuh hayu. Teteh tempo, aya rombongan po Indun. Sigana teh ningali anu maot. Ana, heueuh geuning. Keheula, tuh po Indun loba emasna. Ngaku mah ka teteh teu boga emas. Hayu urang sampeurkeun. Koko. Ulah sagala disumput-sumput, urang ge nyaho maneh teh make emas. Sugan teh teu nyaho urang boga emas. Geus nyaho mah atuh atuh. Urang ngeresep tuh. Kege urang rek meuli anu galalede. Geus atuh teteh enggeus. Matu teteh mah asal batur make emas ge sok panasan. Heeh si Kokom mah panasan. Hayu urang mah katah pangalain beuki ngomong hayu. Ayo teteh. Itu loba jelema rek kamarana nya? Heeh, nya loba jelema. Aya naon nya? Ih, hayu asal saperkeun. Yuk. Dagoan, rek kamarana. Rek nempo nu maot, rek jelema. Arek, hayang nyaho. Emang saha nu maot? Bulinda, bos emok teh ya. Emang maot kunaon? Teu wajar maot mah urang nempo teh geus ngambang we dina empang. Kade aya nu maehan. Teuing atuh urang biasa rada curiga heuh. Kade ke peuting nyingsieunan. Soalna ai mau teu wajar mah sok nyingsieunan. Nyawa ih, serem ih. Ayo atuh rek nempo mah ulah cicing mana ieu. Ayo. Assalamualaikum. Gola tuh ya, kom korong aing dikait kena piung sia. Meni ogohan bobong boga kongkorong. Ampun Gusti. Kumaha ieu teh? Tikait. Ogohan teh bobong boga kongkorong. Aing dikait dah mun aing kitu mah bisi pegat ah. Bantuan atuh bantuan coba kongkorong ngait cicing wae sia mah. Nempo nu maot meni sagala make emas. Emang masalah buat lo mas urang, ang meuli salaki urang. Hei, Heueuh masalah buat aing mah. Aing sirik ka sia make emas aing panas ku sia. geus atuh teh mah tuh teh masuk panasan di mana-mana dengan pasea we. Batur make emas teh. Hayu orang balik deui atuh nepo deui anu maot ayeuna mah moal panasan ieu. Maneh mawa duit teu nem? Ih katinggalun di imah. Kumaha atuh teu mawa duit? Era meureun urang teu mere kana baskom. Urang nginjem atuh yuk. Nginjem ka saha atuh? Nginjem ka Po Induna pan jelemana koret. Ka Ma Erna yuk tuh nginjemna. Ayo. Ma Erna boga duit henteu? Boga ngan tibang ceban-cebanna teh sakar kana baskom. Ceedah boga teu urang nginjem. Boga ieu 10.000 jakeurna baskom. Telana ieu. Asa aya 2.000. Ya. Nuhun Beedah daripada Po Indun koret. Aya naon teh edam misi ganusieun. Naon matana beuntak. Urang hayang nempo penasaran. Hi,
Udah balik ah. Siun ah. La ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Tong beuntak wae. Kumaha atuh ieu maot teh beuntak wae. Ai kieu mah ngasieun nek balik ah. Empok maot beuntak wae mah. Ayo teh urang nyari duit. Teteh! Tulungan teteh! 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 Tulungan teteh! Teteh, tulungan! Kunaon sia teh onem awana naon oge? Ieu, ieu Bulinda nyekek urang ieu. Tulungan! Kunaon sia teh? Oge nanaon? Kunaon? Ieu Bulinda ieu. Siga nek nyekek urang ieu Bulinda. Eling sia teh eling. Eling sia teh eling. Kunaon teh kieu wae. Curigaan kali itu lumayan ya. Ayo orang keluar. Mama. Ujang, sing sabarnya Jang. Ayo curang apa mama, kan terakhir kali na Ujang. Onem kunaon tadi maneh di nu maot jejengkengan. Puguh onem teh. Pos aya nu nyekek. Ah eta mararasaan maneh we. Pira ku anu maot meuni kudu hudang deui. Sugan eta mah heueuh rarasaan urangnya halusinasi, tapi asa heueuh teteh. Asa nyaan. Hayu ulah ngomong di dieu mendingan ge urang balik beusi aya nu ngadengian batur. Cek Eda, nyaho teu anu maot mendingan tadi teu beuntak wae. Oge beuntak wae urang mah serem. Heueuh urang oge nempo nisieun matana teh molotot wae. Heueuh eta teh beungeutna teh ku urang teh diusapan wae da. Beuntak deui. Heueuh nya kakarek urang nempo nu maot matana kitu wae. Ade peuting ning sieunan nya sieun. Heueuh nya sieun serem. Wae si Kokom jeung si Onem taliwat. Iya, oh nih karek baralik mareuna nempon nu maot sarua jeung urang. Tapi eta mah gerak-gerik geuning kos pasieun. Heueuh nya aneh kitu. Jika nu sararieun kunaon sih? Kadek kumanehna pas emok dikitukeun. Bos ulah saujon di sini timbul fitnah. Heueuh nya ari bukti mah hese. Heueuh ayeuna mah zaman bukti pan. Ayeuna mah mending urang tuturkeun urang intip yuk. Jang, karunya teuing mana teh Jang. Sing sabarnya. Bibi, Jang saha teh hari geus kieu. Heueuh nya Ujang jadi sorangan. Bibi nyaho teh bapak Anjang mangkatna ka mana? Bibi ge teu nyaho, cenah mah bapak maneh mangkat ka kota. Tapi kunaon teh balik-balik? Gawe sugan. Ujang, Bibi mah masih kena penasaran gak? Mamahna maotna jiga anu teu wajar. Ieu mah perlu diselidiki Ujang. Heeh, Bibi kudu diselidiki. Ujang minta bantuan ka Bibi. Ku Bibi diselidiki. Bibi mah curiga kasih Kokom jeung kasih Onem. Awas ya. Kokom Onem. Tenang Ujang, bakal panggil nu jahatna. Ujang sing sabarnya, Bibi arek balik heula. Ujang dia masih bager. Ulah ka mana-mana. Ulah bader, Bibi arek balik heula nya. Bibi.
teteh ya orang cara rangkeun ka dia orang pencetan. Tah teh ayeuna mah rada geunaheun ayeuna mah ngan onem teh. Syukur atuh ai cager mah. Onem tiung teh arek dibuka. Kieu geuning ai teh biasa mah. Hareudang geuninganan ieu teh ah. Onem ge ai tetuman make tiung ngaharareudang. Entak onem teh make tiung oge. Teteh, kumaha atuh mun peuting? Insieunnan coba ka urang. Beurang oge meuni kuat kieu ka onem. Heueuh nya teteh oge bingung. Heueuh teteh, baretu ge ngadenge surang ngaji sieunun, ayeuna mah hapena urang cas we heula. Apa urang nyerahkeun diri sukanya? Ah tuh hidung teteh mah kayak orang di penjara. Suara naon eta nya? Kletek. Heueuh nya saha eta? Cek ada nih cak naon kanyahuan meureunnan. Hehehe